Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam teh. Dunia sakil legana diesian ku 39. Sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia, di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah, Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua, lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe, kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis, model berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang, disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil, jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe, tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama, lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua, kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah. Cak urang berebes em ngeunuh geulis kitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol teh iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cek iblis makanan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India, urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore, penghinaan mungkin nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka kadituna anak incu, oh Qabil mah kawinna kanu jore, tah eta kan isin tabil. Cak jurig teh cak jurig. Pugu cek jalan teatu pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka hadisian bentak dikawinkeunna kudu ka
kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo kugu ye ge cak Abil cak Kobil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka Abah beja ka Abahna bah naon Kobil ubah Abah baik iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Kobil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae bae ieu mah bohong ye lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ya makanya ti Abah ya mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina teh tidinya ta di Cikubaya duaan teh sok ngerekan Abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayu zawja Qabila labuda ukhta Habil wa zawja Habil yaqlim ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajen kukumaha kula mah embung kajen kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan mah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin kakak dituna ieu isin urang ike banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu ta eta isin gengsi urang mah panturunan sorga moal aing cenah moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kukumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae ayolah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang nanti ditunda eta ya Allah nah eta kos kitu nyeun korban kuari mah nyeun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama
supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae. Ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus iya dikumpulkeun ku nyana harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari akal Habil mah begitu dikorban teh wow deangan umbe nu puang gedena jeung puang bagusna dipantian kunyana ieu ujang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa ta eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seun tet nyong itu turun seun cek Qabil pasti nu aing nu entab ka jeung kumaha ge pasti nu aing mun aing dilentab berarti aing kawin jeung nu galis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae tah korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana hah nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba omong cak Qabil teh abah kuari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ke Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah mungin nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ke Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya iya anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apa aing teh diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah
Kanjeng Nabi Isa ge teh diturut jahe tuh Kanjeng Nabi Adam ge teh diturut jahe atuh kong aing abe kitu mentak kenang Kanjeng. Nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe minggu disampaikeun ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeus nyin takrub melalui kurban ilallah ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae dirinya terobah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu naon cak Qabil la aqqa tulan aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bagaimana mana kurban mana yang diterima kurban aing henteu ki atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin diterima ieu teh diterima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh ulah ka Gusti Allah kan teh bisa gara-gara sia aing bogol mah beuleut sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae nuhun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka lain basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kaburuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sim kuring teh kula teh ieu berharap
gakateng ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna minas sabinar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi di al-qatil wal maktul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maktul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh maka harti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh wae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males eta dibatak al-qatil wa maktul pindah Habil mah maksud ngabunuh kulantaran maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mencek ahli dilagah mah numantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar ngasehatan doang siang ngomong ke situ balangan nasehatan sagan wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseuna mah cak iblis teh atuh teu kumaha can urang anu dibunuh Japan ini manusia kakara kayak urang doang ngomong aja di jero hati jeung iblis ya kayak dahilkeun ya dahilkeun ya cat bae iblis teh keluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis itu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebuk blek kana huluna hai oh tak itu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gecretkeun kana huluna buajret gitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'uz zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil
nafsahu kana nafsu naqatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik didinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus payat kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararu tinggalnya na doang duaan ditangkep punyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul baik dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cek sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'atsallahu ghuraba wallahu a'lam